Aduh. Weh. Ya kak. Biasa ngider lah. Masuk Kalau paranas. sebenarnya makan tadi. Siap. Masuk paranas kecil es lah. Ada kita minum. Es. Es. Siap. Aduh. Panas pisannya awana itu. Ada halodo nah itu panas. Yuk. Enggak. Ya Kang. Hah? Alhamdulillah kumaha sebenarnya Kang. Aduh. Panas pisannya. Gimana? Biasa jalan-jalan. Iya, ada yang iya. Ya. Oh, tak panas geunya ieu es. Es. Biar saya siji. Ya. Nah. Mun ah. Ai paranas koe kieu teh. Kudu tudempangan unggul. Malayan. Abi mah biasa. Biasa we. Abi mah biasa pan ngidar. Jalan-jalan. Ih, Kang. Abi gaduh sambetannya kamari. Anu mana? Nu basa kamari abi namut 100 geuning. Oh, aku bae atuh pada berarti kana waktu kos. Tuh abi mah ai kana hutang mah teu kewajiban Ya, mangga itu nya kalasan. Abi ngidar tahu poe panas eueuh. Mohon. Ayeuna mah garalak nu di ieu. Tapi pas ngambut mah punten cenah. Abi mah teu sanes tutut itu Kang. Ieu mah batur ieu mah teu akan. Mohon abi mah. Abi kamari sama tante 100 nya. Aduh. 100. Mohon 100 sok cobi dina catatan. Barahan don akang mah teu kacanak bukuna tadi benten. Non ya. Benten ieu benten minggon. Benten minggu. Berarti 100 minggu ayeuna nya. Tapi abi mah hoyong guna saya lah. Kamari abi sama tante 100. Mohon. Tah ayeuna dibayar 52. Terus abi lunas pangintennya. Heula lunas kumaha? Udah beneran kan lah 100 dibayar 52. Kan abi teh nambut ka akang teh 100. Oh. Tah ayeuna ku abi dibayar 52 tah kan terus Berarti akang masih kena aya 48 kabi. 48 kumaha ari akang? 100. Mohon. 52. Mohon. Kirana sabaraha? 48 100 dikurangi 52. Sabaraha? 48. Heula ah. Mau ah teu kaharti. Ih ya. Cinggera, wihan ye. Oh, Kamari abi teh nyambet 100. Ayeuna kan Mayar. Tah 52. Berarti akang masih kena 48 kabi. Da 100 dikurangi 52. Nuhun. Akang yang nyambut 100. Mohon. Ayeuna 52. Mohon. Berarti kirang 48 nya. Ya, kabeh 100. Henteu Kang. Untuk kumaha? Nah abi jadi teu lunas hutang ieu. 100 nyambutnya kan 100. Mohon. Nyaur 52. Mohon ku abi kan Kirang-kira 48. Ku abi di 100. teu kahartos. Abi mah Alim kitu mana? Mang Uya dia gerak. Ya, Sok, jelaskeun tah. Ya. Saksi. abi teh kamari teh nemut artos Ya, 100. ya. Mohon. Tah, Tok. abi namut artos 100. Bade di ku abi teh bade ditaur ayeuna teh 52 tah. Janten lunas kan? Yang itu atuh, sasakene urang 48. 100. 100. Sok, jelaskeun. Ya, 100 dibayar 52. Sasakene 48. Kumaha? Aing di Utang kene aing 48. lieur. Ih aing mah ieu cicing heula geura. Akang gaduh samatan 100. Iya. Bade taur ka abi 52, kirang-kira 48. Ih kapan abi teh kamari teh 100. Sok, Ya. Ditaur ku abi ayeuna dibayar ya 52. nuhun. Beres. Ieu tapi babi. Beres kan teu kada hutang. 48 deui kabeh 100. Aing aing jadi kelampung gang hutang aing lieur kieu aya. Dikirang 52. Aing Jadi bingung kumaha. kalau jadi pegang hutang kieu. Aneh. Ulah sok mani pura-pura sok teh detik kitaan berasa. No. Kayaknya bener le. Kurang-kira kumaha ya? Hutang 100. 52 jadi lunas. Jadi mau hutang lunas tenang. Dengar. 100 dikurangi 52 kabeh 8. Aing jadi lieur urang mah. Ari niat sote eta mah. Teu niat meureunnan di dinya mah. Itu niat. Jadinya menghitung atau balik ah. Balik ah. Bayar eta mah. Balik.
Atuh balik pisan ka terek mayar, mayan-mayan dibawa ya tarik. Teu puguh teuing. Sok aneh 100, mayar 52 yang lunas. Kumaha mimitina? 100. Manehna mayar 52. Nya kurang kira 48 nih. Nya obat 8 kurangna. Tuh, Terus kesimpulanna kumaha ayeuna? ai duitna dibawa deui. Ya. Duitna. Ieu mah atuh mayar henteu ku 52 nu 100 teh lunas. Ya susul. Susul main susul. Mah bener. Bari aduh, Kita kayak sekalian kopi. atuh ari ke mas sarwa yang uing ya ka bawah. Aduh. Ayo. Kan bayar abi. Sarwa.